Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya rabbal alamin. As-sidku ariya eta mertelakeun bener atawa jujur, wal kadibu jeung mertelakeun bohong. As-sidku ari sidku ari bener atau jujur, wa ari itu sidku al-ikhbaru eta ngabejakeun bima kana perkara yutobiku anu ngakuran itu emak al-waqi'a kana buktina. Wal kadibu jeung ari bohong, wa ari itu kadib al-ikhbaru eta ngabejakeun bima kana perkara la yutobiku anu henteu ngakuran itu emak hu kana itu waqi. Wa asbabus sidqi jeung ari pirang-pirang sababna bener, sababna jujur. Al aqlu eta berakal, waddinu jeung beragama, wal muru'atu jeung muru'ah kehormatan. Li annal aqla karna saestuna ari akal, yudriku eta bakal manggihkeun itu aqla manfaata sidqi kana kamangfaatan jujur, wa madarrata jeung kana wal madarratal kadibi jeung kana kamadaratan bohong. Palayardo makan terido saha sohibuhu jalma anu berakal linapsihi kadirina itu sohib al madarrata kana kamadaratan. Payal tazimu maka narima misti naon asidqo bener wali anna dina jeung kana saestuna ari agama yamuru eta marentah itu din bisidqi kana jujur, wayanha jeung ngalarang itu din an diddihi tina lalawananana itu sidqi. Wa kadalika jeung eta nya kitu deui sohibul muru'ati ari jalma anu ngabogaan kahormatan la yardo eta moal ridho linapsihi kadirina itu sohibul muru'ati illa sidqo kajaba kana jujur. Liannahu karna saestuna itu sohibul muru'ati yatlubu eta nyupri itu sohibul muru'ati at-takhalli kana ngahias bijamilil hisoli ku pirang-pirang tingkah anu alus. Wala jamala jeung teu aya kaalusan fil kadibi eta tetep dina kabohongan. Wa sababul kadibi jeung ari pirang-pirang sababna wa sababul kadibi jeung ari pirang-pirang sababna ngabohong irodatu jalbin naf'i eta ngamaksud kana ngahasilkeun kamangfaatan, wa irodatu daf'id darari jeung ngamaksud kana ngeuweuhkeun kamadaratan. Li annal insana karna saestuna ari manusa qodiyaro eta nyata ninggali itu insan fil kadibi dina kabohongan assalamata kana kasalamatan al ajilata anu bakal datang. Payati atuh datang itu salamah hi ka itu eman. Wayaro jeung ningali itu eman atau insan bisidqi dina bebeneran diddaha kana lalawananana itu salamah. Palayati atuh henteu datang itu did hi ka itu insan. Wa dararul kadibi jeung ari kamadaratan ngabohong yaudu eta balik itu doror ila sohibihi ka jalma anu ngabohongna payuh takoru atuh diremehkeun itu eman watadiu jeung leungit naon as-siqatu kapercayaan bihi di itu eman. Wa yustardalu jeung dihina fid dunya di dunya
wa yu'aqabu jeung disiksa fil akhirati di akhirat. Wa ya'udu jeung balik itu dororul kadibi ila ghairi sahibihi ka salian ti jalma anu ngabohongna, li annal kadiba karna saestuna ari jalma anu ngabohong ya'idu eta ngajangjikeun itu kadzab ghairahu ka salian ti itu kadzab khairon kana kahadean, summa yukhlifu tuluy nyulayaan itu kadzab hu ka ghair patan kasiru maka narima peupeus atawa narima ruksak naon nafsuhu dirina itu ghair li khaibati rojaihi kana leungitna harepan itu ghair. Wali annahu jeung kana saestuna ari itu kadzab yastashilu eta ngahasilkeun itu kadzab al ghibata kana ngagibah wan namimata jeung kana ngadu domba paya ba'asu tah ngutus itu kadzab annasa ka jalma-jalma bisababi dalika kusababna itu kadzab ala tabagudi kana silih benduan wattakhosumi jeung silih musuhan. Wa kafa jeung nyukupkeun al kadzibu ka jalma al kadziba kana bohong madammatan kalawan celaan naon qaulullahi dauhan Allah azza mahalur Allah wa jalla jeung maha agung Allah. Innama yaftaril kadzibal ladina la yu'minuna bi ayatillah. Lapan eta innama yaftari pastina ngaya-ngaya itu jalma al kadziba kana ngabohong alladina tegasna jalma-jalma la yu'minuna anu henteu iman itu ladina bi ayatillahi kana ayatna Gusti Allah. Wa qauluhu jeung dawuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam ida kadzaba di mana mana bohong saha al abdu hiji abdi kadzbatan kalawan sakali bohong taba ada tah ngajauhan anhu ti itu abdu saha al malaku malaikat mailan kalawan samil min nitnima tina kagorenganna perkara jaa anu datang itu ma bihi ti Gusti Allah. Wa kafa sareng nyukupkeun al-sidqo kana bener sanaan kalawan pujian naon qauluhu ta'ala dauhan Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Ya ayyuhalladzina hai eling-eling jalma-jalma amanu anu iman itu ladina ittaqu kudu takwa aranjeun kabeh Allah ka Gusti Allah wa kunu jeung kudu bukti aranjeun kabeh ma'as shodiqina eta tetep sartana jalma anu bener kabeh. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam jeung aya dawuhan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam taharrawu sidqo kudu bersikap araranjeun as-sidqo kana jujur kana bener wa in ra'aitum jeung sanajan ningali araranjeun annapihi kana saestuna eta tetep di itu sidqo al halakata ari aya karuksakan fa inna fihi maka saestuna eta tetep di itu sidqo an najata ari aya kasalamatan. Wallahu a'lam bishawab.